Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing solih-solihah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Patepang deui sareng Bu Guru dina pangajaran bahasa Sunda, pangajaran 4. Sate acan urang diajar, hayu urang ngadoa sasarengan. Dikawitannya, Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Dina pangajaran bahasa Sunda ayeuna, urang diajar ngeunaan rupa-rupa pakasaban. Tujuan pangajaranna nyaeta hidup tiasa paham ngeunaan rupa-rupa pakasaban. Pagawean manusia teh dibagi jadi 2 rupa. Nyaeta pagawean anu ngahasilkeun barang jeung pagawean anu ngahasilkeun jasa. Pagawean anu ngahasilkeun barang contohna nyaeta patani. Patani teh tukang melak pepelakan saperti pare, sayuran, jagong, jeung sajabana. Contoh pagawean anu ngahasilkeun barang nu kadua nyaeta pamayang. Pamayang teh tukang ngalalauk di laut. Contoh pagawean anu ngahasilkeun barang nu katilu nyaeta pandai. Pandai teh hartina tukang nyieun parabot tina besi sapertos peso. Anu salajengna pagawean anu ngahasilkeun jasa. Contona nyaeta nahoda. Nahoda teh tukang ngajalankeun kapal laut. Contoh pagawean anu ngahasilkeun jasa nu kadua nyaeta dalang. Dalang teh tukang ngalalakonkeun carita wayang. Contoh nu salajengna nyaeta masinis. Masinis teh tukang ngajalankeun kareta api. Anu salajengna nyaeta nayaga. Nayaga teh tukang nabeh gamelan. Anu salajengna contoh pagawean anu ngahasilkeun jasa nyaeta pilot. Pilot teh tukang ngapungkeun pesawat terbang atawa kapal udara. Nah, ayeuna ditinggal tugasna di halaman 41. Hidup mangga kerjakan tugasna halaman 41. Tugasna dikirim dalam bentuk foto, dikirimna
ke Google Form. Alhamdulillah, sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun tiasa dipikahartos ku hidup sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.